Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di pamiarsa dina acara dongeng Sunda garapan Kang Wawa anu nyanak carios judulna Halimun Cinta rekaan wargi Ka Iwan wilujeng ngabandungan. Barang lain apa amprok jeung Tanu lengkahna siga ngadadak eureun ku sorangan. Rame-rame jalma di jero eta tempat, katinggalna ujug-ujug ngaraleungit. Nu kari tinggal sorak deg-degan dina dadalena anu beuki tarik unggal detikna. Duanana panonna patarepung. Dina panon Tanu Lena masih ningali hal anu sarua siga baheula. Perhatian, kanyaah jeung rasa hariwang nu can luntur saeutik oge. Teu aya robahna, malah meureun leuwih jero tibatan samemehna. Lena sehat? Ceuk Tanu lalaunan bari nyabak tak-tak Lena. Ngan saukur sikap Tanu kitu, hate Lena langsung ngagolak. Aya dorongan anu kuat pisan pikeun hayang langsung nangkep Tanu. Hayang miceun sagala rasa sono nu geus lila dikonci pageuh dina dadana. Hayang ceurik dina tak-takna, hayang ngadenge deui sora Tanu leuwih deukeut. Tapi Lena nahan diri. Aya rasa era, aya loba jalma di sakureulingeunana, jeung nu leuwih penting aya keneh tatu dina hate anu can cager. Tanu narik hiji kursi pikeun Lena. Ngojewangna oge masih sarua siga baheula. Salawasna ngajenan, salawasna ngutamakeun Lena. Lena diuk lalaunan. Terus Tanu nuturkeun gigireunana. Terus nyalukan pagawe pikeun menta daftar menu. Sanggeus aya daftar menu dihareupeun Tanu, ceuk Tanu. Lena biasa bae, maksudna eces. Kadaharan jeung inuman anu sok biasa dipesen ku Lena, Tanu masih apal. Lamun satiap ngajak dahar babarengan. Lena seuri ipis, tapi panonna teu bisa nyumputkeun rasa nyeri. Ceuk Lena, muhun A, nu biasa bae. Lena mah moal robi. Kalimat eta kadengena biasa, tapi nada sora Lena nyelekit. Aya sindiran leutik anu ngahaja ditepikeun ka Tanu. Tanu langsung ngarti. Beungeut Tanu robah sakolebat. Gewat-gewat leungeunna nutup buku menu. Tuluy ngarawel leungeun Lena. Dicekel pageuh bari panonna mencerong jero pisan. Siga hayang mastikeun yen Lena masih aya eukeur manehna. Sanes bade pesen tuangeun? Ceuk Lena hambar. Tanu gewat-gewat ngalepaskeun deui leungeun Lena. Aya kuciwa leutik dina panonna. Tapi manehna nyumputkeun eta rasa. Tuluy buru-buru nuliskeun pesenan kadaharan. Siga teu hayang suasana jadi leuwih tegang. Sanggeus pagawe indit, hawa di antara maranehanana jadi sepi. Sepi anu matak sesek. Lena ngusap ramo sorangan lalaunan. Panonna neuteub kana meja. Samemeh tungtungna muka sora. Ceuk Lena, naon maksudna? Aa nyarios kitu? Sorana lemes tapi jero. Pinuh ku rasa penasaran anu geus lila nyiksa pikiran Lena. Anehna, sanggeus ayeuna diuk pahareup-hareup jeung Tanu, hate Lena malah karasa leuwih tenang tibatan tadi. Amokna lalaunan ngaleungit, rasa sieun oge siga mimiti surut. Tapi di jero pisan aya hiji rasa anu tetep nyangkut pageuh. Nyaeta sieun kaleungitan Tanu. Tanu teu langsung ngajawab.
Manehna kalah kamencerong Lena lila pisan. Siga aya perang dina pikiranana sorangan. Siga aya kecap anu hese pisan kaluar tina bibirna. Lena jadi teu kuat nahan panasaran. Ari ceuk Mira teh, aa nyarios kitu alatan Mira? Kalimah eta kaluar kitu bae. Ngadenge eta Tanu malah seuri leutik. Seuri getir anu matak Lena tambah salah tingkah. Oh, Lena masih cemburu ka Mira, ceuk Tanu. Lena ngarasa beungeutna panas. Era tapi teu hayang nembongkeun. Dina jero hatena aya cahaya leutik nu ngadadak hurung. Hartina lain ku sabab Mira. Hartina eueuhna naon antara Tanu jeung Mira. Teras alatan naon atuh ah? Tanya Lena bangun anu ngadesek. Ayeuna mah leuwih serius. Tanu ngeluh, napasna panjang. Panonna mimiti ngabalieur ka mana-mana. Teu wani patepung deui jeung panon Lena. Lena langsung ngarasa aya nu teu beres deui. Dina pikiranana pasti ieu aya hubunganana jeung bapakna. Meureun omongan bapana geus nyieun Tanu jadi mundur. Meureun alatan caritaan bapakna. Lena buru-buru ngajelaskeun panjang lebar. Teu kenging ngupingkeun cariosan apa Lena. Lena oge teu acan ngartos. Nah, apa ujuk-ujuk janten kitu? Sumpah Lena moal Robi. Lena tetep milih Aa. Sora Lena ngageter. Tanu ukur cicing. Dina panonna siga nahan nyeri. Lena beuki gugup. Hatena mimiti teu tenang deui. Lena bakal ngajelaskeun ka apa. Lena moal ngantep hubungan urang kedah pegat. Jalaran langsung caritaan Lena dihulag ku Tanu. Sanes ku apa Lena? Ngadenge jawaban Tanu kitu, Lena jadi kerung. Panonna langsung netep ka Tanu. Teras kusaha Tanu ngusap beungeutna lalaunan. Siga jalma anu capek ku kaayaan. Tuluy tungtungna Tanu ngamimitian nyarita. Lalaunan pisan. Kuring geus dihina ku tata, ku mangna Lena. Deg, siga aya nu langsung neungeuh dada Lena. Sajongjongan Lena teu bisa nyaritana naon. Jalaran ku mang tata, ceuk Lena siga nu teu percaya. Tanu seuri pait. Lena numutkeun mang tata, kuring teu pantes pikeun Lena. Kuring ulah maksakeun diri asup ka kulawarga Lena. Unggal kecap anu kaluar tina bibir Tanu karasa siga peso anu nyisik kana hate Lena. Napas Lena mimiti berat. Amok anu luar biasa. Tata teh emangna saha nepi kawani nyarita kitu ka Tanu. Nah kudu pipilueun sagala. Nah kudu ngahina ka jalma anu dipikanya aku Lena. Leungeun Lena ngagenggem pageuh nepi ka ramo-ramona ngageter pisan. Naon hakna Mang Tata nyarita kitu? Ceuk Lena amok. Sorana mimiti pinuh ku amarah dina jero hatena. Tanu ngan seuri leutik. Tapi seuri pinuh ku kapeurih. Lena, rupina pikeun ngajaga kulawarga Lena. Sanes kitu carana ceuk Lena ngahulag. Emosina ka Tata. Panonna mimiti base. Teh sanes jalmi anu pantes dihina. Tanu netep Lena deui. Lila jeung jero. Dina eta tatapan aya rasa sedih anu teu bisa disumputkeun deui.
Siga aya lalaki anu keur narekahan nahan runtuhna harga dirina sorangan. Jeung harita Lena sadar nu paling nyeri lain omongan Tata, tapi sabab tanu mimiti ngarasa yen dirina teu cukup pantes pikeun Lena. Mung dugi ka dieu saheulaanan pamiarsa dongeng Sunda ti Kang Wawa anu ngaguar carios Halimun Cinta rekaan Wargika Iwan. Hatur nuhun tina perhatosanana, tepang deui dina sambungan salajengna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.